Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur sumangga urang sami-sami senggakeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magpirat timantenna urang tiasa riung mungpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Dina danget ieu urang aya dina acara seminar ningkatkeun kualitas kapramukaan di kalangan siswa SMA kanggo minteubeyan ieu acara mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa lumangsung. Acara engke mangga sasarengan ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, parantos katingal ku urang dina waktos-waktos ayeuna kualitas atikan kapramukaan deui dina kalangan siswa SMA seueur pisan kabeungberat anu karendepan ku para siswa sareng pembina pramukana. Salami ieu para siswa mangadeuheuskeun pramuka teh teori wungkul, padahal pramuka teh langsung lebet ka sistem bermain sambil belajar. Pangajaran kapramuka teh saleresna mah dikareupkeun margi tiasa ngipuk sikap jeung ngakarep siswa anu alus naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngaronjatkeun kapramukaan di kalangan siswa teh ieu patarosan tangtos baris tiasa kawalan dina ieu riungan wiros dina waktos ayeuna. Dr. Haji Taufik Ismail parantos ngadulurkeun pangulem panitia. Hadirin kanggo urang mah jenengan Dr. Haji Taufik Ismail teh tangtos moal direk deui. Anjeunna teh Bapa Kawarga Jawa Barat. Kanggo anjeunna tangtos widang kapramukaan mah janten tuangeun sadidinten. Mamang supados langkung uningang saha Ari Taufik Ismail teh simkuring baris ngadugikeun riwayat hirup. Cucureulem pita jeuneu. Henteu seueur waktos anu disayogikeun kanggo ieu bahasana kurang langkung bisa teras ditambihan deui 30 menit bila aya patarosan supados teu ngalangkung waktos. Mangga ka Dr. Kiai Haji Taufik Ismail kanggo ngahadirikeun bahasana. Hadiran padaran ti Dr. Anjas Taufik Ismail teh parantos didugikeun aya waktos urang langkung 30 menit teh bilih diatawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan di abdi tanapi pidanganeun mangga dihaturankeun. Aturanana bade ditumaros atanapi ngadugikeun sasauran di kawita ngacungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan sareng patarosan atanapi sasauran ulah kaluar tina judul ieu kagiatan. Mangga. Hatur nuhun kurang langkung aya 3 patarosan sareng 2 mangrupi kumandang kanggo ngawatel patarosanna. Mangga ka Dr. Haji Taufik Ismail dihaturankeun. Hadirin, alhamdulillah rengse kapihatur padaran ti Dr. Haji Taufik Ismail tina sadaya anu parantos didugikeun ka anjeunna. Tangtung urang tiasa ngindekeun yen saleresna mah ngaronjatkeun kapramukaan teh gampil. Pami urang terang cara-carana, ahirna ieu acara teh dikawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan cara. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.